Barudak. Ayo urang karona. Karona teh ulah nengan randa nya ngomong. Urang bangkitkeun deui aya mojang ngarona aduh nya. Nya. Aing mah di mana-mana mengusung naon eta teh rupa-rupa dengan wah iya hansip sana. Oh iya mah hansip kan hansip hajat kata iya mah mun aya nu hajat aya hajat maya urang karona ayeuna mah marudak hayu lah nya keun we urang teh sanajan tuh tingali Tanghi. Bapak RT ya Pak RT. Nyaring Pak RT, bagian ronda Pak RT. Sanes ieu teh kamarana nu bade ngaronda teh. Abong atos gaduh pamajikan, sancelom heula ciga nama aduh. Ari mah ada ya. Aya wa. Ada mah aya. Kamarana Sampurasun. Rampes. Alah, hapunten rada katalatan di ngaronda teh ye. Urang sebagai warga negara nu alus nu baik kitu nya. Nya kumaha. Da ieu teh ngaronda teh pikeun ngajaga katertiban. Ngaronda teh berdak ngoranya nya anu ngora kitu. Tong dipikeun umajak atuh urang umajak. Iya, umajak ieu teh da negara nu urang, keur urang wajib dimumule jeung dijaga ku urang-urang keneh. Leres. Anu kolot Pak Cici we. Nya kakitu si Deng Rang we wa. Loba pikiran Gitu, budak bararaho. Ayeuna aya bangsatnya di udag gunung kolot ngadon malik di udag ku bangsat panginten. Gitu. Da teu tiasa lupa. Can mikiran NBK Leres, wing. aduh. Tapi ki urang teh teh asa culang cileung. Culang cileung da Pan ngaronda. biasana mah ngaronda sok bawaan termos gini. Termos nu aya peuyeum we, nu aya Kopina peuyeum. kuduna teh. Kopina Ka Pak RW lah gitu. ka Pak RW heula kitu. Pak RW paling mana Pak RW? ngaronda deui iwa ngaronda. Eta ngamam naon iwa teh tuh. Ngaronda urang ngaronda ngider ngurilingan desa waspada pacingiatna bisi aya pacabayan tengah peuting aku jara rempling barora aya nu maling batang tiris eta kabulusan si duru nyieun turukan anu ngaronda kasubuhnakeun memeh marulang mangga ngaleut cikopi banyak popon. ulahna kaung disempal sumpel ku sampe moe kaungna rebut nikmat aya papadana